Pemajikan orang mana ya? Coba nyari klip kuning ya. Nah, itu di luhur Mah. Pak. Ayo. Pak. Gimana, Pak? Yuk, namanya makan. Ade mas, saya kade. Awas, si Kajong. Ya, oke lah. Tuh, tadinya. Naon? Bapak rek arep heula. Mamah tungguan idenya. Omat ulah kemana-mana. Ya. Nya sok tapi tong laminya. Nya abi di dieu sorangan. Nya tuh mah. Bapak angkat lah nya. Kade tati. Bentar tuh. Tah, gitu. Nya angkat lah kade. Nya, hati-hati. Yuk. Ayo Pak Bule, pada kemana Pak Bule yang si ganteng gini, si gaya kieu Taron. Rek kahareup rek babaturan, perlu. Nah, jalan sawah, Pak Bule. Jalan motong Ron. Jalan raya mah loba mobil ya, geus kolot kieu mah power orang mah mending ka sawah jalan. Jadi sejuk jalan sawahnya sih, Ah, suasana yang indahnya, bener. Pemandangan. Bener. Ari eta Mang Bule euy. Bobogohan jeung pamajikan tapi keun kakawin itu seberapa tahun ya, Kak? Nah, mana buat nanya gitu Ron? Ya, mun hitung-hitung mah aya 20 tahunan lah. Kira-kira aya 20 tahun mah. Benernya alhamdulillahnya Mang Bule tepi ka 20 tahun kitu jaba istrina tanpa daksa abi mah salut ka Mang Bule anu ganteng kieu, anu normal kasep, cuman minusna botak anjing dugul. Ulah panang bulu Ron, nah pemajikan mah. Ye, pemajikan bapak. Nya kita padaksa, bisa tinggali. Tapi setia Ron, penting mah setia, bager, soleh. Rek naon geulis ge anjing ngurai mah, bener teu? Bener teu nya ka diri sorangan jeung ka budak mah. Nya heueuh atuh. Ari eta mun hayang ngajak kieuna kumaha eta Pak Bule? Oh, eta mah saya kodena tuh Ron. Pemajikan dia geus ngarti. Tepak we. Langsung merean. Ngadangkak. Oh, gitunya. Oh, boga kode Mang Bule mun hayang kitu alhamdulillah atunya ari kitu mah. Heuh atuh kitu mah baelah sok we. Rek ka babaturan. Ari mana rek ka mana Ron? Urang rek balik heula ka imahnya. Oh nya teh siap. Ayo. Titi di nya. Ya siap. Ayo. Ayo Ron, dicap. Pemajikanan anjing aing euy. Kulinan ka ditu ka imahna bari silaturahmi. Yes. Jeung hayang kacai deui ieu teh nya. Pak, Bapak geus uwi deui? Pak? Oh, geus uwi euy. Pak, mi Bapak teh laminya geus uwi deui. Si Bapak. Aduh. Kumaha atuh ieu teh? Aduh. Saya kurang makan dicai. Bapak. Duh, Pak. Ma, Alah ieu saha? nulung atuh sia teh saha eta teh? Apa teu bisa ningali Bapak teh ari ieu
oke naon ah. Mohon kan kita pila nu biasa disewakeun nya. Oh, muhun terus. Emang bade nyewa sabaraha dinten gitu? Ah sawengi we ah. Soalnya ieu bade perjalanan, tapi kaburitan. Lain Kang, sabaraha sadinten ya Kang? Oh, sadinten mah nya sepoe atau 24 jam, Kang. Ento Kang ieu mah heureum nya puntennya. Ieu Kang sadinten mah 327.000, Kang. Tuh, cenah sakitu hargana kumaha? Nyatu, sok we lah. Sopa cenah Kang. Nya nu sok, cuman di dieu mah teu tiasa nyana kabogoh. Soalna pamali entong nyana pacar. Oh, henteu Kang. Da ieu mah 1.000 abdi. Oh, iya Ibu. Oh, nya tuh mangga kalebet heula urang dibon heula ame puguh. Administrasi. Mohon dia tadi serat-serat teh lah, yuk. Turun. Ayo mangga kapal luhur di luhur, Kang. Kamar rata ieu paling dia. Oh, siap. Nun Kang nya. Siap abi di kantunanya. Mangga. Rani ka dieu. Aya naon, Bos? Aya naon? Kamar nu luhur eta geus seusi aya nu nyewa. Oh, aya, Bos. Duaan awewe jeung lalaki, Bos. Geus ditingali can KTP-na itu teh. Aduh, Bos. Poho euy Roni teh euy teu ditingali heula. Fokus teh kanu duit, kanu pulus. Aing mah aduh anjir. Kumaha tuh Bos euy? Tapi dah ngomong nama eta mah indung jeung budak cenah ngomong nama. Geus we jig tingali heula kumaneh. Bener teh indung jeung budak. Oh, siap Bos. Oke. Kela urang tingali lah Bos lah. Cuma kudu lapor ke si Bos euy. Bener ya teh indung jeung budak. Bener Bos, eta mah indung jeung budak aslina. Serius Roni mah asli demi Anang. Naon buktina eta indung jeung budak? Aslina Bos, indung jeung budak da bi ditingali ku Roni teh keur nyedot susuk ya.